News Indonesia, seimbang, akurat, terpercaya. Kagiatan Posyandu kanggo orok sareng balita di RW 7 Desa Mekar Pawitan Kalayan Daria di Pidang Kendoi, di mana para ibu ngiring ngajajabkeun putra-putrina kanggo nampi pelayanan kesehatan secara rutin. Ieu kagiatan dilaksanakeun saban sasih, kalayan masihan landong cacing nu dilumangsunkeun unggal genep sasih sakali minangka bagian tina usaha ngajaga pertumbuhan urang kalih. Bidan Desa Mekar Pawitan, Ibu Irma Apriani, dina kasempetan eta ngajelaskeun yen masihan landong cacing teh ngagaduhan manfaat anu penting pisan sacara medis. Landong cacing teh gunana pikeun nyegah infeksi cacing anu tiasa ngaganggu kana nyerepna gizi, kukituna murang kalih tiasa tumbuh sehat, aktif, sareng dijauhkeun tina masalah stunting, saur Anjeunna. Kagiatan Posyandu waktos ieu oge dihadiran ku sababaraha pihak, diantawisna Ibu Yuyun ti Pokja 1, Ibu Hajah Yani ti POSKB, Bapak Yayan Motekar, Ibu Aisyah salaku Sekretaris Pokja, Ibu Yeni ti TPD, sareng para kader RW 7 nyaeta Ibu Yeti Sumiati, Ibu Cucu sareng Ibu Siti Rahayu. Kuhadirna para kader sareng tokoh masyarakat, dilaksanakeunana Posyandu dipiharep tiasa langkung nguatkeun deui peranna warga dina ngajaga kasehatan murang kalih ti kawit alit. Sumangetna para ibu anu darongkap janten buktieun kasadaran kana pentingna pelayanan kesehatan dasar kanggo orok sareng balita teras ningkat di lingkungan RW 7 Mekar Pawitan. Roni, Media TV News Indonesia, ngalaporkeun.